Aya teu baraya didinya anu sok ngaku-ngaku tanah batur. Nur, kernaon maneh mersihan tanah eta? Nya, mersihan tanah abi Cah Haji dek dipelakan sayuran. Tanah mana ti iraha? Cah Haji, tiba heula ieu tanah peninggalan di kolot abi. Ulah asal ngomong. Tanah itu nu boga keluarga Cah Haji. Tiba heula keluarga Cah Haji nu make. Make bukan berarti boga Cah Haji. Pokona orang tenarima. Mana ngaku-ngaku tanah Cah Haji. Cah Haji, kunaon pager ieu asup ka tanah si Nur? Ieu lain tanah si Nur, ulah sok tau. Lamun emang nu boga Cah Haji, mana surat tanahna? Surat mah urusan belakangan. Kabeh jelema nu di dieu nyaho. Tanah ieu nu boga Cah Haji. Lamun eceuk batur, eta lain bukti kepemilikan Cah Haji. Maneh budak ngora, ulah kurang ajar. Cah Haji cicing di dieu enggeus puluhan tahun. Justru enggeus puluhan tahun bertetangga, ulah sampai gara-gara tanah urang jadi musuhan. Nis, ayeuna si Nur sombong. Tanah Cah Haji wae dek direbut. Alhamdulillah, masih disimpan Bapak. Supaya henteu aya saling tuduh, kurang tempo Cah Haji bukti kepemilikanna. Ya, Sya. Cah Haji, berdasarkan dokumen ieu, tanah tersebut emang milik si Nur. Tapi Cah Haji geus lila make tanah itu. Abi teu pernah mempersalahkeun. Salila ieu Cah Haji make tanah itu. Tapi ulah tuluy ngaku sebagai pemilih. Jeung masang pager sangeunahna. Cah Haji lain kali ulah ngaku tanah batur, namun henteu boga bukti. Ulah asa klaim. Abi teh hayang memusuhan. Jeung sasaha oge. Tanah bisa dicari, duit bisa dicari. Tapi lamun kepercayaan tetangga geus leungit, susah keur mulangkeunna. Nu ngaranna hak batur ulah dicokot. Sanajan nu bogana jempe. Bukan berarti Cah Haji bebas menguasainya. Ulah ngaku sesuatu sebagai milik urang hanya karena urang geus lila makena. Hak tetaplah hak, jeung kabeneran pasti boga bukti. Aya teu baraya didinya anu sok ngaku-ngaku tanah batur. Enggak.